Angongo, 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 acara ngobrol dan ngopi angongo. Waktu sudah jadi capruk angongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa dan guys, seterusnya ini edisi spesial tahun baru 2020 hiji. Hiji. Eta. Jadi goodbye 2020, tinggalkan segala kenangan yang pahit-pahit, peher-peher, Iya. tidak ngeunah dan juga tidak enak diterima oleh Anda, oleh hati, oleh orang sekitar, oleh siapapun juga. Tinggalkan. Mari kita mobil ngaliwat. Biasa tong aneh. Oh, aneh. Ini di kota. Jadi di kota mah Burber segala rupa. tinggalkan. Kita sambut tahun baru 2002 hiji. Semoga Allah lebih memberkahkan hidup kita. Amin. Sukses sadayana, sehat sadayana. Amin. Pokoknya mah apa yang Kita kita cita-citakan citakan tercapai. Amin. Yang jomblo semoga mendapat jodoh. Amin. Kalau tidak ada yang mendapat jodoh di 2021, Mobil ngaliwat deui. semoga seterusnya gen ulah. Dan Oke, juga kameramen si yang dapat jodoh. amin. Si Enga ada Bang. Tahun 2020, Gamang naon atuh da teu kering. Si Enga 2020 jomblo ya Si setahun. Enga ada Mang jomblo. Naon dininya 2020. Di salapan geus jomblo. Tahun 2002 hiji coba. Coba, Siap. boga kabogoh lah. Minimal boga kabogoh. Tak, Lain gitu. hayoh we dina status teh ngajak amang inung budak. Inung budak. Anu di posting anjir Oh. goblok apa teh? Oh, nu- Lady boy Thailand. Batur mal apalun Lady Boy atuh. Oke, pemirsa deh guys. Ini motor ngaliwat. Maklum tahun baru. Tahun baru kali itu. Sing saralamatnya Amin. Nah, Mudah-mudahan soalnya naon ieu loba tempat wisata anu ditarutupnya Ditarutup, ku ya. corona ku covid-19 teh aya teh loba tempat wisata anu ditarutup guys dan pemirsa. Kenapa ditutup? Pasien penyebaran menekan Iya, penyebaran betul. penyakit lah Iya. itunya. Nah, meureunnan melampiaskan kegembiraan teh ka mana wae ada motoran atuh sing saralamat lah. Sing saralamat. Gitu. Daripada kitu mah misalkan daripada teboga bensin motoran hayang dari jadi bancang Atuh pesuh. surung. Oh, bisa Maksud teu. aing lain kadinya mah. Mending keneh cicing bade imah lanjut TV. Suka teh. Atuh. Suka teh. Bade ka mana? Iya, abi bade tahun baruan nyurung motor. Tadi surung teh bensin ngiringan atuh. Di kamarana jelema tahun baruan kan nyurung motor. Saudara lehe bakal teh mah. Mau burber ke sarada. Jadi mang ieu edisi spesial tahun baru masih keneh membahas tentang apa? Tanaon tah? Kang naon? Lebokeun. Pastinya. Hakaneun. Lolodok. Nu kamari nya dilanjut Teruskeun deui. review part 2. Part 2 ayeuna. Saking Jadi kulo sekarang- dahareun. Sekarang kulo mah Soalnya ayeuna momen napas pisan. iya. Sok tinggal di ayeuna malam tahun baru beranda Facebook urang yang beranda Instagram nu urang Allah. Ku akbar. Ayeuna Pinu Ku? WA. Pinu foto naon itu. foto hakaneun. Dan ya atuh. Jeung sajenis. Heeh. Sajenis. Naon? Pasti segala sesuatu yang dibakar. Hayam, Dibakar, lauk, dibakar, imah. dibakar. Pokoknya tahun baru malam imah naon. Eta anu kitu anu tekang bebenghar anu kitu teh. Ya bener. Yang naon jang mulem naon? Lauk Pak cenah. Ya. Lauk. Naon eta maneh? Hayam. Ayam. Ayam. Bapak naon tuh ngumpul? Imah aing mah. Teu kagok kata bapak cenah imah. Ayam. Ulah pernah- Abe aing dibeulem cenah. Mana pernah ningali dina memes, kumpulan gambar memes si Tit Richman. Heeh. Kecoa cenah masuk rumah gue. Rumahnya cenah yang gua bakar. Saking ku beunghar Lagi katanya. ku beungar goblok. Si eta Hidup benghar. viral. Amin. Amin. Doakeun ku urang sing babaleunghar ke 2020 Amin. kabeh. Amin. Anu sukses ka Angongo kabeh balaleunghar. Ya. Paling terongko. Karena apa? Di channel ini kita akan menjadi seorang pemikir. Bangga. Cerdas sumpah.
Karena apa? Apa yang kita pikirkan? Apa coba? Ya apa? Mari Pikirkan sama-sama. eta. Naon eta nu dipikirkan ku urang teh? Sok pikirkan. Mang, abang kayaknya tahun baru beda. Biasa endorse. kopi. Ya. Endorse. Dari siapa? Kang Abi. Go. Terapi Anggi nu aya di Ciputat. Nuhun. Nuhun pisan. Parantos Anggi. di endorse, nuhun Rokona, pisan rokona aya. hiji ewas. Permen. Can itu Oh, aya beuleumon. spesial permen, beuleumon. Aya Seueur kayak di aya nu yang endorse. ditungtungnya. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah, nuju seueur. Ngadukung nuhun pisan. Nuhun pisan. Mas kadap Di ieu toko fotokopian. Oh iya, Ya, fotokopi. toko buku segala rupa. Toko buku, fotokopi dan segala macam alat tulis. Ya. Doka poe Kakang Ambi Anggi Ramdhani. Eta. Di mana alamatna? Di Ciputat. Ciputat. Lain Ciputat Jakarta kan. Oh, lain. Jangan, Lain Desa Sancang. Jangan di Sancang aya di Ciputat. Komplit Kasus segala warga aya. Desa Sancang. Komplit segala. Anu teh aya teh ngan ukurana. Alat tulis Ya. mah loba. Alat tulis seueur eta bebas. Kantun nyanakan. Di payun dipegat. Bayar. Oh ya, kumitohan aku mah pada gat dia. Bayar sih. Bayar atuh. Aku bebas. Suka teh sana bebas nyanakan. Tapi kudu mayar. Ya review udahareun Mang. Cik Mang kemarin kita review udahareun itu aya pisang, Ya, Iya. aya goreng tempe, goreng tempe. tah Gede blag. gode blag, Eta pisang, spesialis. donat dengan topping puruluk, Tapi perlu rupa-rupa ya. tai tong. Tah aya makanan anu jadi ciri khas daerah misalkan. Aya ge Mang. Ah ya, model di Sumedang kan Oh, tahu. tahu. Tahu Sumedang. Mondi, Model di Garut, loba di Garut. kan Dodol. Oh, salah sahijina. dos, Burayo. dos. Mobil. Tina mobil, Mobil. lamun tina bumbuahan jeruk. Iya. Jeruk Garut, loba aja gitu. Lamun di daerah sejen, luar ti Jawa Barat, Ah ya, naon? sate Madura. Oh, bener. iya. Sok sarajan di Garut, anggar we sato Madura. Iya. Aya Naon? di luar ieu kota urang Naon? pizza. Di Itali. Bener Antar negara atau mah? Sapi heuh. Tuh main pinter euy. Sugan aya pizza khas Garut dah. Eueuh. Ya. Eueuh. Siapa tahu ke mah. Iya. 2020 nyieun. Ieu naon? Di ditu pizza atuh urang naon naon Pitbull. Di Batur Bisa pizza jadi. orang pitbull anjir. Bisa jadi. Goblok. Atuh di itu toppingna naon di urang naon gitu bisa. Jadi itu mah toppingna. 2002 hiji mah bisa wae. Daging Wih, mikir. daging sapi, daging kambing, Ya. kornet, Ah, jeung sagarupa. Tong kagok urang mah naon? batu split. Begitu teu. Nah, atuh naon eta jeung dibeli? Hoyong terang we abdi. Kumaha rasana? Hayang nyaho, geuna teh cenah batu split di dahar. Tong kagok batu baterai urut purulukeun di luhur. Anjing. Sugan tahan lama. Tit. Emang lah ayo Sunda mah nya masalah Asep. bahasa teh. Ngomong bro, dijual peletuk gitu. Iya. Malum lah. Nih, hampura euy urang ieu bieu gelap euy. Naon eta? Hah? Permen. Cucuk kuning. Permen amro muti itu. Eta muning cucuk. Apaan si Kang Anggi? Oh, Oh, segala naon wae rupa. enak bang tah. Anu bieu teh Aya daerah khas daerah teh. makanan anu di luar Jawa Barat tapi di urang geus ti mimiti budak nepikeun ka aki-aki baradeuki jeung jadi naon ngaranna teh rencang sangu Oh, temen nasi Iya. malah aya salah saurang atawa loba jelema anu lamun dahar teh jeung eta kagok iya mah. ayo Iya, uyah mah iya. dina makanan bisa dina bumbu peruluk uyah bisa aya Besok di Sarada we. naon di sarada Tak kitu mun di Mam teh. Kerupuk. si eta mah krok cenah dahar kenteng ge ngaduruk-duk si teh ngurukut kudu kerupuk bet kenteng ge dia ge ngaduruk-duk sok cobaan bata sarua ngaduruk-duk namun dihirup kitu teuing kerupuk eta kerupuk sebetulnya memang tidak luar daerah Jawa Barat, Jawa Barat. nya. Kok Palembang Emang di luar negeri ge aya namina. naon Jekurupuk. Tibah nama Di Belanda eta, di Belanda. Di Belanda. Di Belanda kan ada di Belanda. Oh. deh hungkul Dehungkul sur almarhum
Kang Ibing. Ibing ada di Belanda mah. Hei, Deuj. Nah. Dengar? Enggak rokok. Oh, dengar. Asup Kadenge. Asup. Rek dengar denung jeruk. Hei, Deuj. Rek dengar denung jeruk. Rek ngarokok, rek cai jeruk. Gitu rek Arek minum. atau arek demot, dekun. Ada modal, terus. Aduh, Batuk. lain, Bos. Kerupuk. Kerupuk, Bro. Jadi kerupuk teh memang sebetulnya mah eta teh kunaon kerupuk bet pada mie karesep. Tak urang jadi pertanyaan eta mah. Cenah mah lamun urang dahar teh jeung kerupuk terame cenah. Ya. Dahar ada di sarada. Karena enggak dahar. Kaheula di dinya teh jadi ngelawarkan statement teh kudu beri pertanggungjawabkan. Heeh. Lamun dahar teh jeung kerupuk terame. Terame. Memang kerupuk teh nangap wayang atawa nangap dangdutan lain kitu, lain ku masalah ngadahar kerupuk ngadahar kerupuk jeung jangjang gireng lain kitu. Kanu naon atuh? Sorana dudak dulu gitu. Oh, Matak disebut kerupuk ge. Pan ngadahar gitu, kerupuk. Oh. Kumaha lamun Tanya atuh. naon? Cek saha? Cek saha? Cek urang. Gitu. Hayang we si goblok. Akiuna. Tanya langsung diumpan gitu teh atuh. Cacakan suku geus kikituan. Tanya atuh ka urang. Naon? Ilmiahna naon gitu. Tah. Aya. Aci lapoy. Tah eta teh aci lapoy goreng us. Artina Aci lila dipoe digoreng. goreng gus. Anger gus mah ka bawah. Anger. Kudu aya tentungan us. Pokona. Lamun teu make us, lain bahasa ilmiah. Urang teh pan geus maca buku. Wah, sakitu. Tah. Kan pokok bahasan mah. Oh, Kerupuk. Nyokot enak kana kerupuk. Aya, naon aya? gitu. Aya. Tah. Alhamdulillah. Para pemirsa dan guys yang ada di sekitaran Garut Selatan. Berarti arah paling mah tungtung nama orang-orang Garut Selatannya, euy. Oh, baik. Garut Selatan. Di Garut Selatan telah ada kerupuk yang nikmat sekali. Wah. Dibuat dari bahan-bahan terpilih. Apa itu? Bisa menyegarkan badan, Wow. membuat yang lapar menjadi kenyang. Dan juga motor dan mobil ngalaliwat. Ganeng, lok. Nah, man, urang dirinya berita nu ikana, urang dihadap di leutik geuningan. Oh, Gitu na. Lu petana. Nah, sok. So, Iklan. oh. Garut Selatan telah hadir pabrik kerupuk terhebat. Dibuat dari bahan-bahan pilihan. Bila dimakan nikmat sekali. Bila dicampur dengan cilok. Dan juga bakso yang ditusuk. Aduh, nasi teh. Naon? Bakso yang ditusuk. Apa? Naon dia? Bulat. Bulat, bakso ditusuk. Aduh. Terus kemana? Oh, banyak. Konotasinya bisi lain gitu mah atuh. Kuduna kumaha? Kieu we tuh mah teu katingali. Kan menikot kieu Dia pisan. dihadap, Oh, kecil. Tuh nya kudu digitu-gitu. Loba basona. Jadi di Garut Selatan kini sudah ada pabrik kerupuk yang enak sekali. Iya. Ya iklan, naon? Bayana aing kudu ngiklankeun da dibere deh kerupukna gini dahar ngeunah deh. Ada 2 varian rasa, kerupuk jengkel dan juga Aya ieu na. Jengkel. Kerupuk saking kukeuna jengkel jadi na. Eta mah sana semua orang pemirsa. pemirsa enak bejaan aing. Apa caretot? Cek aja. Rasa maksud aing teh kieu ada 2 varian rasa. Ya. Yang pertama kerupuk rasa jengkol, Oh, jengkol, yang ya. kedua kerupuk terasi. Hmm. Bebas bade milih. Cuman jangan tanya kerupuk rasa jeruk. Tidak ada. Can yeun kerupuk rasa jeruk mah. Ada. Mana ka dia geura bungkusna euy? Buah 2002 hiji mah. Boa 2002 hiji mah Mana aya kerupuk dengan rasa yang pernah ada. Alik, baca. Alik ku dewe. Bupong. Kerupuk empong. Baca tuh. Lain. Mana? Bupong. Detek baca kan itu lagi. Baca. Kerupuk bupong. Baca teuy. Bupong. Lah nu penting mah baca. Bupong. Alik waing baca. Bupong. Bupong, kerupuk terasi dan jengkol bupong, renyah gurih tanpa bahan pengawet, halal menerima pesanan. Jadi halal, lamun geus diterima pesanan nama. Kadeta, ini alamatnya di Kampung Cibalier, Desa Sancang, Cibalong, Garut
tadi dinya kade mun datang ka ditu pesen kerupuk dan segala macamnya bakal diladangan kuno geulis sumpah demi Allah urang mah. Ayeuna keur kuliah di IPB tingkat 1. Saya. Cek asaan. Enggak, pemirsa. Review udahareun. Siga Kerupuk terasi. panas. Panas kumaha. Alat kan ya, Bu? Kareknya Kerekan. Kareknya tadi mah. Iya, pemirsa, kerupuk terasi, rasa terasi, kali rasa jeruk. Ah, Iya, bari minum jeruk. Kada terasi, bari minum, iya kada kerupuk, bari minum jeruk. Terasi rasa jeruk. ngasaan urang ngasaan. Loba mana? Cek rasa jengkol. Hatur nuhun Ibu, aduh sing gantosan deui langkung kita agak ya. Pemirsa, kerupuk rasa jengkol. Kerupuk bubur rasa jengkol. Akan saya makan sekaligus. sampai tidak Murah, berkata-kata. Nikmat. Tapi kan orang tuh bisa ngomong bakat ngeunahna. Waduh. Sumpah yuk. Kerupuk ieu teh sami sarengan naon sareng seng anu dipotong-potong teh sami. Kerupuk ieu teh sami sareng kenteng. Kerupuk ieu teh sami sareng batu supit anu dituang ku arana geus sadaya. Tapi kerupuk ieu sami sareng kerupuk berkualitas tinggi. Kirakan Naon? kerupuk terasi. Coba. Rasa terasi maksudnya. Oh. Pak. Ya aing Saking ku nikmat Tapi ku nikmat panonnya tadi dua anak hidup. ya iklan lebih kagak capruk ieu ku mah. Pokoknya mah seluruh Garut Selatan kerupuk bopong yang terbaik. Cik baca ka dia di mana Anda bisa menerima bisa membeli atau untuk memesan ke di sini ada tertera nomor WA-nya yaitu 08221 80202 08221 80202. Catat. Nikmat sumpah. Tahun baru Tanpa kerupuk. Beleman, mam kerupuk ya. Mam kerupuk iya. Mantap. Wah, itu kerupuk, Bro. demi Allah enaknya. Demi Allah lezat sia sumpah aing mah. Mana bumpong? Beli anu namut dianyukeun teh. Kadang nora kerupuk ben kudu nyanyuk atuh. Bisi gitu. Atuh teu dianyukeun teu naon lah. Terus aja. Mau nyari osa. Ya aing. Terserah bumpung rek nganyukeun mangga. Enggak. Ngalamun teu mayar abi teh tanggung jawab. Da lain abi nu nganyukna ge sumpah. Tapi tadi eta ge di stop deui bil. Terjadi promosi. Ku abi ieu moal di skip. Pokona mah ieu mah lain iklan tina YouTube. Lain iklan tina Google AdSense. Abi nu ngiklankeun langsung. Terima kasih dan selamat menikmati kerupuk empong bagi yang sudah ngadahar kerupuk empong nikmat. Oh. Jadi pemirsa, balik deh kan tahun baru no tadi. Ya. Ini tahun baru saya mah jadi tak habis pikir, kenapa tahun baru diperingati 1 tahun sekali? Nah, ante seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Nah. Kapikir tuh. Sama. Nah, Maka dari itu pemirsa, mari kita pikirkan sama-sama. Kenapa itu tahun baru harus identik dengan bulan Desember dan juga 1 tahun sekali. Jadi notilen kita kali ini intinya pemirsa, tahun baru pasti identik. Nah, sudah Penasaran kumaha. ya. Ya irek nutulen. Mikelanana tuh. ubar Saking ku penasaran. belum bawang bodas. Belum bawang bodas. Pemirsa dan guys, satu. Ya. Jadi pemirsa dan guys, nutulan kita hari ini, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Karena apa? Karena tahun baru itu penuh sukacita. Ya. Diperingati setahun sekali oleh kakek, ibu, bapak, kakek, nenek, bawa, janggawareng, udeg, kakak siwur, eta mun aya teh. Aya. Ti bawa ka ditu mah Mun aya. Diperingati Mudah-mudahan araya. sama. Ini bukan tentang diperingati oleh siapapun. Nah, eta bukan tentang bau. Ini bukan diperingati oleh etnis tertentu. seluruh Bukan dunia. tentang itu. Ini seluruh dunia, tentang sukacita, kebahagiaan seluruh dunia. Iya.
Karena kebahagiaan itu mengajarkan tentang kebaikan. Maka dari itu, seperti saya pikirkan tadi, mari kita pikirkan sama-sama. Iya. Karena sama-sama berpikir Berpikir. membuat kita menjadi cerdas. Iya. Pikirkanlah Pikirkan. apa yang harus kita pikirkan. Dan kembali saya katakan, apa? Apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau Anda tidak mengerti, Baca, siapa? Nah, ini seperti biasa. baca di bawah. Orang yang Kanal iman kenal iman. bisa membaca, Nah, yang tidak kanal tidak bisa membaca. Ari hayat kanal tapi. banget. Hayat tapi. Ayo kanal banget. Maneh Anu kenal iman bisa bisa maca. maca. Aya eta ge anu bisa maca. Saha? Iman hungkul teh make kanal. Oh, Mau bisa maca. Mau bisa maca, mau bisa maca. Oh, Mau iman hungkul mau bisa maca. Bisa maca. Make kanal. Itu maka dari itu pemirsa, sekian dahulu Angongo kali ini Ya. edisi tahun baru 2021. Selamat tahun baru, tetap sejahtera, semoga diberkahkan oleh Allah Amin. dan juga yang baik-baik, doa yang bagus-bagus, Amin. semoga semuanya terkabul Amin. di 2021. Sukses sadayana. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dari Angongo, acara ngobrol dan ngopi only. Only. Angongo, Sampurasun. Sampurasun. Angongo, 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 acara ngobrol dan kopi Angongo. Waktu sudah jadi capruk Angongo. Cik, 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 cik. Wah!